Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitab Ahkamil Faraidi ari ieu eta kitab tetep dina martelakeun pirang-pirang hukumna, pirang-pirang bagian pasti. Pirang-pirang bagian pasti. Wal wasaya sareng pirang-pirang wasiat. Wal faraidu sareng ari lapad faraid eta jam'u faridatin jamakna lapad faridah. Bimana mafrudatin kalawan nganggo makna lapad mafrudah anu dipardukeun. Minal fardi dialap tina lapad fardi. Bimana takdiri kalawan nganggo makna at-takdir hartosna ayeuna bagian anu dipastikeun. Wal fardu sareng ari ngaran fardu atanapi faraid saraan dina cek sarama eta ismun nasibin ngaran bagian muqaddarin anu dipastikeun limustahiqihi pikeun jalma anu ngahak kana eta nasib pikeun jalma anu ngahak kana eta nasib. Wal wasaya sareng ari lapad wasaya ma eta jam'u wasiatin jamakna lapad wasiah. Bin wasaitu syai'a dialap tina kecap wasaitu syai'a hartosna wasaitu wasiat kaula. Asyai'a kana hiji perkara bisyai kalawan hiji perkara. Ida wasaltuhu di mana-mana nepungkeun kaula kana itu syai' nu awal bihi kalawan syai' nu kadua. Wal wasiatu sareng ari ngaran wasiat syar'an dina cek syarama eta tabarruun gawe karna Allah bihakin kalawan hiji hak mudhofin anu disarandekeun lima kana waktu ba'dal mauti anu sabada maut. Wal warisuna sareng ari pirang-pirang ahli waris sareng ari pirang-pirang ahli waris minar rijali ti pirang-pirang lalaki al mujma'i anu geus disepakati atanapi disepakatan ala irsihim kana ngahak meunang warisna kana ayana ngahak meunang warisna itu warisun eta syaratun aya 10 bil ihtisari kalawan jalan-jalan ringkes wabil basti sareng ari ahli waris kalawan jalan-jalan babar eta khamsatan syara aya 15. Wa anta sareng tos ngitung-ngitung sal musannif al asyarata kana nu 10 tabi kaulihi kalawan dauhan musannif al ibnu kahiji budak lalaki wa ibnul ibni sareng budak lalaki ti budak lalaki incu lalaki. Wa in sapala jeung sanajan ayeuna terus kahandap itu ibnul ibni wal abu sareng bapa wal jaddu sareng aki wa in ala jeung sanajan nepi kaluhur itu jaddu wal ahu sareng dulur lalaki wa ibnul ahi sareng anak lalaki ti dulur lalaki wa in taroho jeung sanajan jauh itu ibnul ahi wal ammu sareng paman ti bapa wa ibnul ammi sareng anak lalaki na paman ti bapa wa in taba'da jeung sanajan narima jauh itu ibnul ammi wa jauju sareng salaki wal maula sareng tuan atanapi majikan atanapi gusti al mu'ti ku anu ngamerdekakeun ileh mereskeun anjeun nepikeun ka ayeuna akhir. Walawiz nama jeung lamun narima kumpul sakullu rijali sakabehna pirang-pirang lalaki warosa mangka ngalap waris minhum ti turijal saha salah satun tilu jalma al abu kaiji bapa wal ibnu sareng budak lalaki wa jauju sareng salaki akot wungkul
wala yakunu sareng teu aya saha al mayyitu mayit fi hadhihi surati dina ieu surah illa imraatan anging eta awewe maksudna teh pamajikan wal warisatu sareng ari pirang-pirang ahli waris minan nisai ti pirang-pirang awewe al mujmai anu geus disepakati naon ala irsihim kana ngahak meunang warisna itu nisa eta sabun ayat 7 bil ihtisori kalawan jalan-jalan ringkes wabil basti jeung ari ahli waris kalawan jalan-jalan ahli waris awewe kalawan jalan-jalan babar eta syaratun 10 wa anda sareng tos ngitung-ngitung sa musonif asab kanu 7 golongan tanpi 7 jalma fi qolihi dina dawuhan musonif al bintu kahiji budak awewe wa bintul ibni sareng budak awewe na budak lalaki budak awewe ti budak lalaki wal umu sareng indung wal jaddatu sareng nini wa in alat jeung sanajan dugi kaluhur itu jaddah wal uhtu sareng dulur awewe wa zaujatu sareng pamajikan wal maulatu sareng ayeuna sayyid tuan majikan awewe al mu'tiqatu anu ayeuna kitu ngamerdekakeun ilah nuikeun ka akhirna kaon walawi jama jeung lamun narima kumpul sakul nisai sakabehna pirang-pirang awewe pakuat tungkul urisa mangka dialap waris minhunna tatanepi mangka meunang waris minhunna ti itu nisa sahomsun 5 jalma bintu kahiji budak awewe wa bintul ibni sareng budak awewe ti budak lalaki wa ummu sareng indung wa zaujatu sareng pamajikan wal utu sareng dulur awewe asyaqiqatu anu sakantet sakandung wala yakunu sareng ayeuna teh aya tepat-tepat aya sahal mayitu mayitna teh fi hadis surati dina ieu surah illa rajulan anging eta salaki ai jauj ceukna sarahna wa man jeung ari saha jalma la yaskutu anu teu gugur yasiman minal warasati ti pirang-pirang ahli waris bihalin kalawan tingkah kumaha bae eta homsatun aya 5 ajojani kahiji salaki pamajikan ajoju tegasna salaki wa jojatu sareng pamajikan wal abawani sareng indung bapa el abu tegasna bapa wal ummu sareng indung wa wadus solbi sareng budak kandung dakaron kana boh eta lalaki ayana itu si walad au unsan atawa ayana awewe wa man jeung ari sajama la yarisu anu teu meunang warisan isman bihalin kalawan tingkah kumaha bae eta sabatun ayat 7 al abdu kaidi ayeuna hamba budak beulian wal amatu sareng amat budak beulian awewe walau abaro jeung lamun ngabahasakeun musonif birrokiki kulapad arrokik lakana yakti aya itu takbir yakti aya tabir eta ulanu langkung utami wal mudabbaru sareng abid mudabbar wa ummul waladi sareng amat mustawladah wal mukatabu sareng abid mukatab wa maladi jeung anapun ari budak ba'duhu anu ari sapalihna itu ladi eta hurun merdeka eta idamata di mana-mana maot itu si ladi an mali tirkatihi tina ninggalkeun harta milikna an malin ayeuna ninggalkeun harta malakahu anu ngamilik itu ladi kana itu mal ibadihi kalawan sapalihna mal
al-hurri anu merdeka warasahu mangka ngalap waris kaitu ladi saha qoribuhu karabatna dulur deketna itu si ladi al-hurru nu merdeka wa zaujatu sareng pamajikanna ladi wa mu'tiku badihi sareng jalma anu ngamardekakeun sapalihna itu si ladi wal qatilu jeung ari jalma anu ngabunuh lumayan eta layarisu teu meunang waris itu si qatil miman ti jalma qatalahu anu ngabunuh qatil kaitu man sawaun kana boh pada uga aya naon qatluhu maihana itu si qatil eta madmunan anu ayeuna katempuhan amla atanapi henteu madmunan wal murtadu sareng jalma murtad wa misluhu sareng eta umpamana murtad azindiku ari kafir zindik bahwa ari kafir zindik teh eta man jalma yukhfi anu nyamarkeun itu si man anu nyamarkeun man al kufra kana kufurna wa yudhiru sareng nembongkeun eta man al islam kana islamna Walu millataini sareng ayeuna jalma anu ngabogaan dua agama sareng jalma anu ngagaduhan dua agama pala yarisu mangka teu ngalap waris teu meunang waris saha muslimun jalma muslim min kafirin ti jalma kafir wala angsu sareng henteu sabalikna perkara wa yarisu sareng ngalap waris al kafiru jalma kafir minal kafiri ti jalma kafir wa ini talapat jeung sanajan narima beda-beda naon millatuhuma agamana itu kapiroen kafir dua naon millatuhuma agamana itu kapiroen ka yahudiyin seperti kafir bangsa Yahudi wa nasraniyin sareng kafir bangsa Nasrani wala yarisu sareng teu ngalap warisa harobiyun kafir harobi min dimiyin ti kafir dimi waksuhu sareng sabalikna perkara wal murtadu sareng ari jalma murtad eta layarisu teu ngalap waris itu murtad min murtadin ti jalma murtad wala min muslimin sareng teu ngalap waris ti jalma muslim wala min kafirin sareng teu ngalap waris ti jalma kafir wa aqrabul asobati jeung ari anu pangleuwih deukeut-deuketna pirang-pirang asobah anu pangleuwih deukeut-deuketna pirang-pirang asobah wa fi badinu sai sareng eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan al asobati ari lapad al asobati wa urida sareng ayeuna dikarepkeun wa uri jeung ngarepkeun kaula kitu biha kalawan asobah eta man jalma laisa biha kalawan lapad asobah eta man jalma laisa anu sanes lahu kaitu man halatan sibihi dina tingkah jadi asobahna eta man naon sahmun bagian muqaddarun anu dipastikeun minal muzma'i tina anu geus disepakatan naon ala taurisihim kana ngawarisna itu muzma' aleh wa sabaqo sareng tos dipayu naon bayanuhum papartelana itu muzma' wa inna ma tubiro jeung aing pasina diitung-itung naon asahmu bagianna teh halat taksibi dina nalika tingkah ngasobahkeun itu dina nalika tingkah jadi asobah cek urang lihat hula supaya susah abu bapak wajadu sareng aki fa inalikulin mangka saesuna eta tepikeun saban-saban saeuji min huma tina itu abu sareng jadu sahman ari gaduh bagian muqaddaron anu dipastikeun pi ghairi ta'sibi dina salianti ayeuna jadi asobah Suma ada terus ngitung-ngitung sal musonif al akrobiyata kana sifat kadeuketan. Fi qaulihi dina dauhan musonif al ibnu kahiji budak lalaki summa ibnuhu terus budak lalakina itu ibnu
sumal abu terus bapak, suma abuhu terus bapakna itu abu, sumal ahu terus dulu lalaki, lil abi pikeun bapak, wal ummi sareng ayeuna dulu lalaki ayeuna pikeun indung, sumal ahu terus dulu lalaki, lil abi pikeun bapak, suma ibnul ahi teras anak lalaki ti dulu lalaki, lil abi pikeun bapak, wal ummi sareng indung, suma ibnul ahi terus anak lalakina dulur lalaki, lil abi pikeun bapak, ilah duikeun ka akhirna kaul. Wa qalu jeung dawahan musannif sumal amu teras paman ti bapa, ala hada tartibi kalawan ieu tartib, suma ibnuhu teras budak lalakina itu ammu, aya payu qadamu tegasna diheulakeun sal ammu paman, lil abawaini pikeun indung bapa, sumalil abi teras pikeun ayeuna bapa, summa banul ami teras pirang-pirang anak lalakina paman, kadalikanya kitu deui itu banul ami li abawain summa li abin, kadalikanya kitu deui banul ami li abawain summa li abin, atawa yang tareh maka kadalikanya kitu deui li abawain summa li abin, sumayu qaddamu teras diheulakeun dipayunkeun sa'amul abi paman ti bapa, minal abawaini ti nimang paman ti indung bapa, summa minal abi teras ayeuna kitu summa minal abi teras ti ayeuna bapa, summa banuhuma teras budak lalakina itu amul abi, kadalika nya kitu deui yuqaddamu, cuma yuqaddamu teras dipayunkeun sa amul jadi paman aki, minal abawaini ti indung bapa, cuma minal abi terus di bapa, aki di bapa, wa kadajinya kitu deui saterusna. Paida andimat mangka di mana-mana sepi naon al asobatu pirang-pirang asobah minan nasabi tina jihad turunan, wal mayitu bari ari mayit eta atikun jalma anu diperdekakeun, pal maula mangka ari Gusti tuan teh mutiku anu ngamerdekakeun eta yarisuhu nampa waris atanapi meunang waris itu maulal muktik kaitu mayit bil asobati kalawan jadi asobah, dakaron kana bohe eta lalaki ayana saha al muktiku jalma anu ngamerdekakeun au unsan atawa awewe, pailam yujad mangka lamun teu ditemu lil mayit dipikeun mayit non asobatun asobah binasabi kalawan sebab ayeun bil nasabi ayeuna kalawan ti jalur nasab, wala asobata sareng teu ditemu naon asobatun asobah, wala asobatun sareng teu ditemu naon asobatun asobah bil wala kalawan sebab ayeuna wala keperkaan, pamaluhu mangkari hartana itu mayit eta li baitil mali pikeun baitul mal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil faraid, ya kitab rek nyaritakeun pirang-pirang hukumna ilmu faraid. Naon ilmu faraid teh? Ilmu tata cara ayeuna ngabagikeun warisan ditinggal mayit gitu. Hukumna fardu kifayah gitu. Lamun eueuh sakarang tengah, lamun eueuh ayeuna sa lembur ayeuna urang anu ngaji kana faraid dosa salembur, teu kudu aya we nu ngarti. Matak cieuk tina eta kitab tina Rohpiyah ya annahu awwalu ilmin yuqad. Jadi ilmu faraid teh awal ilmu anu bakal dileungitkeun ku Gusti Allah. Akhir zaman mah ilmu faraid teh geus moal dipake ku jelema teh. Lah make jeung kudu make ilmu faraid geus we ayeuna mah sama rata sama rasa.
Ayeuna kitu nyai budak ayeuna bapa atuh ayeuna oge budak bapa cenah sarua make jeung beda-beda kalkadar kitu nyieun aturan sorangan. Jadi ieu rek nyaritakeun paroid jeung wasiat-wasiat. Jadi paroid teh lapad paroid eta jama tina lapad paridoh. Paridatun paridotani paridatun paridotani paridatuna paridatun paridotani paridatu wa faraidu. Jama taksir segat muntahal jumu pawailu. Bimana mafrudoh tapi manana mafrudoh isi maf'ul anu dipardukeun maksudna teh anu dipastikeun bagian nu dipastikeun. Minal pardi dicokot tina lapat pardi kitu tina parodo yaprudu pardon mafrudotun. Di mana takdir hartosna bagian nu dipastikeun parodo. Ari ngaran paroid pardu teh cek syara mah nyaeta ngaran bagian anu dipastikeun keur jalma anu ngahak berhak meunang eta bagian. Eta ngaran bagian. Naon wae tah bagian tina paroid seperti setengah, saparapat, saperdalapan, 2/3 rupa-rupa. Wa non aya sudus takmilatus sulusen. Caeta ngaran bagian eta disebutna pardu, paroid ya, ngaran bagian. Ari wasiat mah jama tina wasoya mah lapadna teh nyokot tina wasiat wasoya pirang-pirang wasiat jama gitu. Wasiatun hiji wasiat nun wasoya pirang-pirang wasiat. Jalab cina kecap wasoitu syai'a bisyai ida wasaltu bihi. Wasiat kaula kana hiji perkara ku perkara nu lain nalika ayeuna nepungkeun kaula kana eta syek ku eta ayeuna syek. Ari wasiat naon? Wasiat cek syara mah tabarruun gawe karena Allah. Karena Allah ayeuna wasiat mah. Ya hakin mudhofin lima badal maut. Kalawan hiji hak anu disarandekeun kana waktu saatos maut. Jadi wasiat mah kudu sabada maut. Kisah wasiat ayeuna qoblal maut. Lamun bapak maut wasiat ye anu gitu. Tah. Jadi ayeuna gawe karena Allah anu sifatna ayeuna kitu taat, sifatna ibadah, nu sifatna kaalusan gitu. Jeung dieu teu meunang ayeuna wasiat meakeun ayeuna kana bagian ahli waris gitu. Jadi gawe karena Allah kalawan hiji hak nu sarandekeun kana sabada maut gitu. Terus ayeuna paroid ye wal warisuna minar rijal al muzmai ala irsim asyaratun. Ari pirang-pirang ahli waris ti jihad lalaki anu geus disepakati nu bakal meunang eta ahli waris aya 10 bil ihtisar 10 teh secara ringkes ahli waris nyokot dina jihad lalaki aya 10 tapi lamun jihad basti babar nu panjang khamsatan 15 nyawe cenah pidoh musonif jeung 10 teh naon wae hiji budak lalaki. Kadua budak lalaki ti budak lalaki. Incu berarti. Incu laki urang boga budak lalaki urang boga deui lalaki tah ibnul ibni ngaranna berarti urang mah incu. Pain sapola terus ka handap. Budak urang teh budakan, incu urang budakan terus ke handap. Wal abu bapak. Wal jadu aki. Lain ala ayeuna mungkin kaluhur. Bapak aki naon kitu teh jangan wareng budak-budak terus ka ditu. Sami we ayeuna kitu ahli waris keneh ngan pedah
jarang meunang atuh da kahijab gitu. Suasana yang kadang aya kadang gitu nah, jarang pisan. Wain alawal au terus dulu lalaki mah adi atau lanceuk ga abi tah raka Janudin. Wa Abdul Ahi terus ayeuna kitu budak lalaki na dulu lalaki eta si Ica si Ilham Ibnul Ahi sebutna teh. Wa intaroh sanajan jauh. Sanajan jauh. Jadi sanggeus Ibnul Ahi seperti naon maksudna jauh teh seperti Ibnul Ahi. Nah, budak lalakina ti budak lalakina dulu lalaki. Bahasa lempeng nama budakna si Isad, budakna si Ilham tah kitu. Sok sanajan jauh gitu. Lain ayeuna kitu, lain alo langsung budak lanceuk tapi budakna ayeuna budak lanceuk gitu. Incu meureun mul incuna lanceuk urang ceuk urang mos teh. Wal ahu tamah dulu lalaki. Geus. Wa Abdullahi geus. Wa intaro wal amu paman. Maksudnya paman ti bapa. Teh paman ti bapa. Rek amang rek ua. Di tina Arab mah amun we. Rek pan di Sunda mah aya amang. Aya ua. Di Arab mah amun we. Wa Abdul Ami budak amang, budak lalaki tapi lalaki. Bain tabana sanajan jauh. Kamade wa jawad salaki. Wal maula terus deui ayeuna sayyid tuan al mutik nu ngabarekakeun eta lamun keur budak ileh. Walawi zamah qurur rijal warasa minhum salah satu. Lamun kumpul sakabeh lalaki nu tadi disebutan 10 teh tah gitu. Sama makadinya kala pancek tadi ayeuna aya secara ikhtisar 10 aya secara basti mah secara panjangna lamun secara basti kan 15 naon atuh nu eueuh teh eta tah akhun li abin akhun li umin ibnul ahi minal abi amu anil ibnul abi minal abi eta pancik jadi akhun wungkul dulu lalaki gitu. Tah lamun secara panjang nama aya dulur lalaki li abin nusa bapa. Terus aya akhun li umin, aya dulur laki nusa indung gitu. Maksudna akhun di dia mah dihijikeun deh gitu. Aya ibnul ahi minal abi gitu. Amun minal abi, ibnul abi minal abi. Eta 5 tah. Terus lamun kumpul cenah sakabeh lalaki nu 10 bieu anu meunang waris 3. Saha budak lalaki ibnun naon abu bapa terus budak lalaki terus jawad salaki. Tinggal ku urang tinggal ayeuna kitu kotret lamun da ajar paroid mah. Ya lumayan lieur aya poe lamun can pernah. Tapi da babari palmus mah. Berarti ayeuna saha eta ayeuna kitu ahli warisna abun ibnun jawaj bapak budak lalaki jeung salaki gitu. Berarti anu maot kan ayeuna kitu pamajikan nu maot hiji pamajikan maot tinggalkeun bapak tinggalkeun budak lalaki tinggalkeun ayeuna salaki. Tu ayeuna bagianna kurudul muqaddarona sabaraha? Ayeuna keur bapa teh bagianna di dieu 1/6. Nyabet 1/6. Sebab aya budak lalaki. Jadi bapa mah lamun bareng babarengan jeung budak lalaki atanapi budak awewe
atanapi incu ti anak lalaki gitu. Mun ayeuna kitu bagiana sapergeuna bapa mah mun babarengan jeung budak lalaki rek laki rek awewe atawa incu ti anak lalaki sapergenap. Mun henteu bohna teh eueuh budak bohna teh teu boga budak ieu teh si pamajikanna teh teu budak gitu. Bagian bapa jadi asobah binafsi jadi asobah. Ieu kulantaran aya ibnun jadi sapergenap, bapa sapergenap. Tuh ibnun budak laki ya asobah binafsi ibnun. Tuh jauh salaki. Gitu. Bagianna saperopat. Nah, sebab aya ibnun. Jadi salaki mah lamun babarengan jeung anak lalaki atawa anak awe atawa incu ti anak lalaki kitu bagianna saperopat. Mun teu babarengan ayeuna kitu satengah nisfu. Berarti abu sapergenap, ibnu asobah, jaod saperopat. Sapergenep jeung saperopat, genep jeung opat berarti ieu genep jeung opat mah tinggal cokot ayeuna kitu asal masalah berarti 12. Sebab 12 bagi genep bisa, 12 bagi opat bisa. Gitu. Tak asal masalah 12. Terus sapergenep tina 12, 2 keur bapa. Terus asobah lewat heula, terus jawaz saperopat tina 12, tilu 2 jeung tilu 5. Asal masalah 12 cokot 5 sesana 7 eta keur asobah keur ibnun. Berarti keur bapa 2 bagian, keur budak lalaki 7 bagian, keur salaki 3 bagian. Panggedena budak lalaki. Kitu tah. Kete tinggal gunukeun deh si harta teh. Mencarita taneuh tinggal bapaikeun ku gunuk dek ku cara gunuk mangga, dek ku cara nominal ayeuna duitkeun mangga. Mencarita babari we heula urang nu babari bohna teh duitna teh 120 juta bohna teh meh babari. Nya tinggal eta we keur bapa berata 20 juta. Pan 2 Kare anak lalaki 70 juta, kare salaki 3 juta. Geus kitu. Terus ayeuna lamun tijahat awe saha eta wal warisatu minan nisa, lamun ahli waris tijahat awewe anu geus disepakati sabun ayat 7. Ayat 7. 7 sote ikhtisor mun secara ringkasna 7 teh. Lamun secara panjang lebarna aya 10. Amun yang 7 teh hiji bintun budak awewe, 2 budak awe, ti budak lalaki, terus ayeuna indung, terus nini, terus ayeuna dulur awewe, terus pamajikan, terus ayeuna maulad. Sayyid awewe anu ngamerdekakeun. Tuh lamun kumpul gitu keke sama ka dieu anu tadi tah naon sababna nu lain beuteung meunang tinu tadi teh nganu meunang teh abun ibnun jawaz. Nah ada nu lain kumaha kitu beuteung meunang teh abun ibnun jawaz sabab nu lainna mah teu meunang sabab kahijab. Atuh ibnul ibni incu kahijab ku ibnun ku budak. Incu teu meunang da kahijab kahalangan ku budak, kira ku ka incu ari budakna henteu meunang. Atuh lamun aya carita aki kahijab ku bapa. Sesana salian tinu bieu kahijab ku bapa jeung aki. Bapa aki. Itu paman nu kararitu mah. Budak ayeuna dulur kahijab ku paman, ku ayeuna bapa jeung aki. Terus ayeuna awewe ye. Lamun kumpul ayeuna sakabeh awewe nu bieu teh anu 7 tah. Nu meunang bari sabariji 5 jelema. Hiji budak awewe, 2 budak awewe, 3 budak lalaki, 3 indung, 4 ayeuna kitu pamajikan.
5 ayeuna dulur ayeuna anu sakanu. Terus ayeuna dihitung ku urang. Dalil purutna ayeuna kitu sabaraha tah sawae dalil purutna. Hiji anu bakal meunang teh cik bieu bintun. Bintun sabaraha bagianna? Bintun bagianna ayeuna setengah. Apa setengah? Sabab sorangan bintun hiji budak awewe hiji. Sabab sorangan jeung eueuh budak lalaki. Nah kitu lamun ayeuna bintun duaan kumaha teh sorangan, lamun dua mah 2/3 budak awewe mah. Duaan bahana teh budakna teh 2/3. Kulantaran saurang setengah. Tambah deui matak setengah teh budak lalaki. Kumaha mun aya budak lalaki jadi asobah bil goer katarik gitu. Jadi eta bintun setengah. Terus bintul ibni budak awewe teh budak lalaki bagian sabaraha? 1/2. Ya 1/2 sabab babarengan jeung bintun. Jadi ayeuna bintul ibni budak awena ti budak ayeuna lalaki lamun babarengan jeung bintun hiji tapi kudu hiji. Gitu. Eta bagianna 1/2. Kumaha lamun ayeuna babarengan jeung bintun teh bintuna 2 kahijab. Gitu. Kahijab. Jadi budak awe ti budak lalaki eta lamun ayeuna babarengan jeung hiji 1/2 masih keneh meunang. Lamun hiji gitu. Jadi ti budak lalaki mah kuat, ti budak lalaki mah. Gitu. Incu mun urang mah. Aya hiji kolot jaed. Gitu. Berarti dieu teh nu maot teh salaki. Aya hiji keluarga maot mang jaed. Tinggalkeun budak hiji. Incu ayeuna ti anak lalaki hiji. Ta incu ti anak lalaki eta meunang lamun babarengan ayeuna jeung bintun hiji tapi lamun budakna bohna teh budak awewena teh 2 kahijab gitu. Guys, bintun setengah, bintul ibni 1/2. Umun inung mayit, inung mana ieu kan nu maot teh salaki teh ya. Inungna mayit gitu. Berapa 1/2. Nah 1/2 sabab aya budak, aya bintun gitu. Mun aya jadi inung mah mun aya anak gitu. Eta bagianna 1/2. Lamun eueuh anak termasuk ayeuna naon incu ti anak lalaki gitu. Ahun uhtun leuwih ti hiji eta mah 1/3 gitu. Teh 1/2. Sebab aya bintun. Terus jawjah pamajikan. Pamajikan di dieu sabaraha tah? 1/8 gitu. Sumun. Nah basa 1/8 saruha sabab aya anak. Pamajikan mun aya anak bagianna 1/8, mun eueuh anak atau incu ti anak laki bagianna 1/4 gitu. Uhtun ayeuna eta 2 awewe asobah mah goer. Tadi bintun setengah, bintul ibni 16, 1/2. Umun ayeuna 1/2, jawjah 1/8. Berarti 2 genep 8. Tuluy ayeuna nyieun asal masalahna sabaraha? Eta we antara 2 genep 8. Nu sarsuk nu mana? Gitu. Eta 24. 24 dibagi 2 bagi genep bagi 8 ayeuna bisa. Asal masalah 24. 24 setengahna keur bintun, dina 24 12. 1/2 keur ayeuna bintul ibni, dina 24 4. 1/2 keur umun, dina 24 4. 1/8 keur jaujah nyaeta 3. Tinggal tambahkeun sabaraha 12 tambah 4 tambah 4 8 20 tambah 3 23 sesa hiji kersa keur uhtun anu asobah gitu tah. Wal uhti sahih wal yakul mayit hadana ila rajulana laki pastina ge
Waman la yaskutu min wasah bihalin hobsatun. Terus deui aya jalma anu ayeuna teu gugur-gugur. Ieu mah meunang we, ieu mah sok meunang ieu mah. Naon tah? 5. Hiji jawad salaki, 2 pamajikan, 3 abawani indung bapa, abun atawa umun, aya abun. Teu waladus sulbi, budak kandung ibnun. Rek laki ayeuna rek awewe gitu. Jadi 5 tah. Nyalam secara dirinci mah genep. Gitu. Genep. Budak laki, budak awewe, indung, bapa, salaki, pamajikan. Gitu. Suaman la yarisu bihalin sab'atun. Jalma anu teu meunang waris tingkah kumaha we 7. Ieu mah hese ayeuna kitu ka meunang waris teh. Teu meunang malahan. Gitu. 7. Abid, amat, abid mudabbar, amat mustawladah, abid mukatab. Gitu. Abid jalma nu teu merdeka teh budak belian, mun lalaki abid ngaranna, mun awe amat. Gitu. Terus abid mudabbar gitu. Abid mudabbar mah anu cek sayyidna cek tuanna teh maneh merdeka, lamun urang maot maneh merdeka geus we. Disebutna mudabbar. Gitu. Aya amat mustawladah. Ari amat mustawladah mah lamun geus ayeuna kitu ngalahirkeun sayyidna. Geus ngalahirkeun sakara ayeuna di merdeka amat mustawladah. Aya di abid mukatab. Abid mukatab nyicil tah mah. Nyicil. Sok we maneh hayang ayeuna kitu merdeka mah. Asal nyicil ka urang bohna teh sapoe 2 dinar bohna teh. Dipikeun ka satauneun bohna teh atawa 2 bulaneun. We nyicil manehna teh mencarita ayeuna per poe atau per minggu mayar-mayar pikeun waktu ditantukeun kakara we ayeuna merdeka disebut abid mukatab. Eta mah ayeuna la yarisu tara meunang warisan tah mah. Ese kemudian atuh da kuhi ieu kitu kan. Terus anak panari jalma anu sapalihna merdeka gitu. Lamun ayeuna maot ninggalkeun harta nu dipimilikna kitu. Maka nu meunang warisna teh cina dulur-dulur dekeutna nu merdeka. Maot ieu mah. Si ayeuna kitu budak teh geus merdeka, berarti ieu budak anu nyicil teh abid mukatab tah. Nyicil berarti kan geus merdeka tah sawarehna mah da geus nyicil teh. Kitu pedah geus can waktu beres kabeh meureun lamun carita 4 bulan kerek 2 bulan bohna teh. Tapi boga harta tah kumaha hartana? Tah nu meunang waris teh dulur-dulur dekeutna nu merdeka. Tamah deui pamajikanna mun boga. Tanapi muktik ku ba'dihi nu ngabarekeun sapalihna. Lamun anu eta nu ngabarekeun bohna teh lain ku manehna ngabarekakeunna teh mayarana teh beunang teh aya di nu lainna atau kumaha nu pangmayarkeun tah eta. Kumaha mun jalma tukang ngabunuh teh eta mah teu meunang warisan. Erek anu katempuhan, erek nu dihaja, anu sarupa ayeuna saperti dihaja ngabunuhna tetep teu meunang warisan. Mual murtadu kitu teh ayeuna maehan kitu. Maehan sami kitu. Jadi teu meunang warisan eta. Termasuk ni kafir jindik cenah. Nyata jalma nu nyawarkeun kakufuranana nembongkeun Islamna. Juga nu Islam padahal mah kafir mah kufur. Terus nu boga 2 agama gitu. Sami eta teu meunang. Terus deui ayeuna si muslim teu meunang waris ti kafir. Bapana kafir. Urang ayeuna muslim teu ngalawaris.
Atau sebaliknya muslim ayeuna ka kafir teu kitu. Atanapi cenah ayeuna kumaha mun kafir jeung kafir eta mah nya meunang sesuai cek maranehanana we kitu kan meunang we ari kafir jeung kafir mah. Sok najan beda-beda. Bapana Yahudi budakna Nasrani meunang atawa Nasrani budakna Yahudi meunang. Tapi lamun cenah harobi jeung kafir dimi mah jeung atanapi kafir dimi budakna harobi eta teu meunang waris. Termasuk deui teu meunang teh nyaeta jalma murtad. Rek murtad ti muslim, rek murtad ti kafir sami ayeuna teu meunang. Eta jadi hiji ku sabab maehan, dua ku sabab ayeuna kaabidan, katilu ku sabab beda-bedana agama. Eta nu matak jelema sok sanajan muslim sekalipun tadina teu meunang waris. Ari nu matak ayeuna sebab warisan mah hiji tina pertikahan, dua tina ngamerdekakeun, tilu tina sabab turunan. Tilu pertikahan, turunan ngamerdekakeun. Wa aqrabul asobat pang leuwih deuketna asobah euna asobah. Naon asobat teh jalma nu teu boga ayeuna teu ngalap bagian, teu boga bagian cik urang mah. Gitu. Bagian tuh. Ngan sesa menangna teh. Eta ge mun aya kitu. Pangna ayeuna kitu dihitung-hitung bagian nalika ayeuna kitu jadi asobat teh supaya asup bapa jeung indung. Sabab bapa jeung aki gitu. Bapa jeung aki cenah boga bagian dipastikeun tina salianti jalur asobah. Jadi kan bapa atau aki tapi syaratna aki nalika eueuh bapa. Dalam aki aya keneh bapa kahijab ku bapa aki teh. Bapa atau aki mun nalika eueuh bapa mun babarengan ayeuna jeung anak atawa incu ti anak lalaki maka bagianna sudus sapergenep. Pergenep meunang bagian ngan lamun teu babarengan asobah binafsi gitu. Asobah binafsi. Jadi bapa atawa aki mah mun aya bagian teh kudu bareng we jeung anak atawa incu ti anak lalaki. Lamun teu nya ayeuna sesa asobah gitu. Terus ayeuna musannif ngitung-ngitung ayeuna kana aqrabiyah sifat kadeuketan. Naon we tah? Asobah teh budak lalaki. Ieu asobah binafsi. Budak lalaki. Terus ayeuna budak lalakina budak lalaki. Incu lalaki cik urang. Terus bapa, terus bapana bapa aki teh. Terus dulur sabapa, terus dulur saindung, terus ayeuna dulur lalaki sabapa. Budak lalaki ayeuna ti dulur lalaki sabapa. Budak lalaki tu lalaki saindung. Terus ayeuna budak lalaki na dulur lalaki sabapa jeung saterusna. Eta disebut asobah binafsi. Asobah anu ku awakna we eta mah kitu. Pan asobah teh asobah binafsi, asobah bil goer, asobah ayeuna kitu. Amun bil goer ku sabab batur katarik kitu. Terus deui naon tah ammu paman cenah. Asobah sang. Teuy budak paman. Teuy ayeuna diheulakeun cenah paman saindung sabapa ti memang sabapa unggul. Terus ayeuna budak-budakna paman. Nya kitu deui ayeuna diheulakeun cenah paman nu sabapa ti memang ayeuna saindung sabapa. Terus ayeuna paman nu sabapa unggul, budak-budak paman nu sabapa jeung ayeuna saterusna lah. Terus paman ayeuna ti nini anu saindung sabapa, terus ayeuna sabapa unggul jeung saterusna. Panjang. Ada anggar jagoan mah eta nu tadi 05. Eta 05 teh tadi. Indung
bapak salaki pamajikan budak lalaki atau budak lalaki eta mah meunang we tukang hijab matak teu marang teh karna eta nu lain teh kumaha cenah lamun eueuh cenah sepi asobah teh tina turunan teh posisina mayitna anu diperekakeun atuh saha nu meunang warisna maulal mu'tik anu ngamarekakeunna rek laki rek awewe teh mah nu ngamarekakeunna teh mangka lamun teu ditemu asobah keur mayit tina jalur nasab bari teu dipangihan ayeuna asobah walana hartana bakal balik ka baitul mal eueuh cenah asobahna tina jalur nasab teh jeung eueuh ayeuna walana nu ngabarekakeun eueuh kumaha hartana ieu ieu mah sebatang kara sugan mah cenah geus ka baitul mal ke pasun wal qulubul muqaddaro